Anjir, 100.000. Kan harga parahuna ge 50.000. Ya teh bener mah jeung urang. Nya bener, jagoan kayak mau bawaan di tonggo. Nya mah siap. Aduh, jadi aing meuli beas, meuli endog, pamajikan pasti atoheun euy. Sok naik. Ya kunaon ari mana pan geus bayar 100. Ke heula mah ya jalma sakitu utayna bisi karam parahu urang, ke asup kana berita Sugi Jaya cenah parahuna teh kerelep. Eta mah geus resiko, pan geus dibayar ku urang. Resiko sih resiko, make ka bawah teh kerelep. Tuh gawat ya, seberang kantornya ke budak tuh. Tinggal ulang tuh, geus atoh rek nyebrang. Jih, namanya maksa kitu mah urang mah embung bisi karam parahu urang. Embung asup kana berita, ya we dieu teh lah. Dasar nelayan pengecut, tidak ada nyali, takut maut. Lah geus ka tukang parahu nu lain lah. Urang mah embung asup kana berita. Terus ayo barudak, tulus gambar aing kae. Siri teh. Dasar pengecut. Dulu eta barudak menirage gitu, eta nu panggocok di menit telenges gitu budak sasi eta.